Emputan kurang sadaya. Yabna Adam, he anak Adam. Man sajalma ahaba anu mika cinta ieu jalma adunya kana perkara dunia. Sahajalma anu cinta kana perkara dunia pakon makanya ta ahabal hayata bakal resep hirup. Eta bakal resep kana hirup. Wa man ahabal hayata maka sing sajalma anu resep kana hirup pakon ahabal mala bakal resep kana harta. Wa man ahabal mala sing sahajalma anu resep kana harta palayat kurul mauta mangkan teh kana mau. Itu kada ieu embutan. Wa man yadkurul mauta sing sajalma anu teu inget kana maut pakon akhor taubatan mangka ngahirkeun kana taubat mangka kadin kana taubat. Bagina di amal itunya karena perkara amal dunia. Kali itu napa wa kharaja maka keluar dunia di alam dunia bila taubatin wala taatin jeung urang teu taubat teu taat wa haramallahu jeung ngaharamkeun Allah taala al jannata kana surga. Yang apa orang? Gitu. Sing sahajalma anu resep kana dunia bakal resep kana hirup. Sing sahajalma anu resep kana hirup pasti bakal resep kana harta. Sing sahajalma anu resep kana harta bakal poho bakal teu inget kana maut. Sing sahajalma teu inget kana maut anu teu eling kana maut bakal ngahirkeun kana taubat kana taat kala amal di amal dunia kana amal dunia unggul. Sing sahajalma anu kitu wa kharaja bakal keluar mina dunia ti alam dunia bila taubatin kalawan taubat wala taatin jeung teu taat wa haramallahu jeung ngaharamkeun Gusti Allah alaihi ka eta jalma al jannata kana surga. Ka mudah-mudahan urang sadaya dipatokan. Najan urang contohna nyangan harta tapi urang ulah poho kana mau kudu buru-buru taubat urang ka Gusti Allah, buru-buru urang taubat taat ka Gusti Allah sangat adituna urang nyata dilebetkeun ka surgana Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakitu bae nu kabeh hatur. Tina masalah ieu anu partos geuleung sing aya manfaat sareng faedahna khusus ka muslim goreng anu ngaduikeun muga sadana ahli kanosa. Mudah-mudahan aya manfaat sareng faedah nyata kala jadi sababiah ieu panaosan kalawan dilungsuran taufik sareng hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakitu kabeh hatur masuk wa adab billahi fi segala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.